Maneh anu mampu narima hade gorengna urang ayeuna. Seseorang anu terus bisa berjuang bareng jeung urang. Maneh teu pernah nuntut apapun nu ku maneh dipikahayang. Maneh nyaman dengan apa adanya urang. Sigana eta geus cukup ngayakinkeun urang bahwa maneh adalah sosok seseorang anu paling pantas nu selalu ku urang diperjuangkeun. Seseorang anu kudu ku urang dipertahankeun nepi ka ieu dunia ku urang bener-bener ditinggalkeun. Sing sabarnya terus baturan urang dina sagala kaayaan, karena urang yakin urang jeung maneh bakal bener-bener manggih hiji kebahagiaan. Amin.